Yat, Iya, boga cai panas. ya cai panas mah. Lain jika nulas suki itu genan kunaon kara. Nya teh urang teh. Lain pan urang teh meureunnan wauh teh nya geus lila Yat. Ieu mah agar silaturahmi tidak terputus. Mun aya mah urang nginjem duit 100. Boro-boro duit 100. Lamun kudu dicaritakeun mah urang teh ieu teh keur bingung. Nah bingung kunaon atuh deui maneh. Nek pinjem duit tadi nama ka amang teh ka ditu. Efek mah ka dieu manten. Urang ge keur bingung ieu teh. Terus kumaha? Nya tah yang mau si Kevin berobat. Duitna teu boga. Lain mun boga mah nek nginjem kitu 200 mah. Ayeuna di mana tuh si Kevin? Aya di kamar. Ngaringkuk sabeupeting nya tah panas si Kevin teh. Di kamar. Coba atuh urang nempo. Ayo. Aduh, ini kitu ngaringkuk kitu aing Kevin ari maneh. Tingali karunya sapeupeting ieu teh muriang. Kunaon atuh Pin maneh teh sing meniririwit pisan. Siapa gitu gua itu kuat. Yat, Iya, geus lain di sunatan teh. geus. Geus. Geus ieu ge karek balik. Mana coba urang nempo? Ulah atuh, pan ieu ge power kagak seru-seru ku sampingnya nyeri. Lah atuh sing buburu cager we tah ieu mah ieu. Ieu cenah beas ya. Pada sagala ngaribuhkeun atuh. Nuhun. Lain eta surup hese meureun nya keur dikeureutna oge liateun. Nya tah heueuh ieu teh mata kelilanana teh. Pesona teh neurak keliateun. Terus atuh eta neurakna kunaon? Nya tah untungna teh aya mesin gurina. Pergi nek teu keramik geuninganan. Da kuno lain mah teu kuateun, kuno eta mah kuateun. Oh untung atuh eta nya aya peso gurina. Lamun eueuh meureunnan moal buntung-buntung. Da maneh mah teu ngawaro geuningan ti leuleutik. Batur mah di sunatan ti leuleutik mula, ieu mah ngadaguan ka kolot. Atuh nya heueuh pasti liat. Eukeun bae lah nu penting mah ayeuna mah ieu we buburu cager. Tah ieu saeutik ye nyecep. Oh atuh, nuhun pisan. Ditampi ya. Oh kitu nya sing buburu cagernya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bola iya ya. Biasa kanal itu alhamdulillah gede nyarena mah. Anjing. Ieu mah uang mainan. Itu hidang sugan jelema teh ngamplok uang mainan. Ibu edan. Aya satisen kieu usaha teh. Di Sukmaluk can aya nu penumpang hiji-hiji acan teh. Kudu kumaha aya usaha teh aing. Yat keur ngojek lain maneh. Heeh. Kelak. Ayo. Ayo ka mana? Hak nek ngojek. Ayo nek ka mana? Urang mananya ka maneh keur ngojek. Hah, keur ngojek. Hayu nek diantarkeun ka mana we? Ayo diantarkeun urang. Urang mananya maneh ngojek. Keur ngojek. Ayo geus nek ka mana mah ku urang diantarkeun. Maneh mah. Urang nanya maneh keur ngojek. Keur ngojek. Mata kurang dihayu-hayu ke hayu, geus nek ka mana ge kurang diantarkeun. Aduh aing mah. Urang mananya hungkul ka maneh keur ngojek lain. Halus keur ngojek mah urang nanya kitu hungkul da aing mah moal ka mana da kadinya deukeut saeutik. Sugan teh nek ngojek jelema teh. Wah enak. Nangka buruk, nangka biye, ngarumpuyuk, hayangeun hitut. Nangka buruk, nangka petot, ngarumpuyuk, hayang modal. Siat euy keur mah. Daging ayam muncul ayam juga nah.
Ah, orang ajakan mayor ku aing ah. Yat. Mencit hayam lain maneh. Heeh, naon gitu. Ngamuk we, ari kucing ada. Wah, tuh udah ketinggali di ditu. Yat, orang mayor ya, ke. Oh, keur cendak hayang dahar urang mah. Heeh, ke urang mah ngajakan ge. Yat maneh eta lamun mencit hayam kitu resepna huluna apa sukuna? Urang mah resep sukuna urang mah. Resep sukuna ulah teh cek bu guru oge. Kumaha? Urang ulah ngadahar suku. Soalnya sok lamun nulis sok kacak cenah sok goreng. Ari kitu mah kumaha urang suku uluna lah. Jadi kudu ka manakeun atuh piceun sukuna. Yang tong dipikeun atuh. Terus ka manakeun atuh. Bajang urang. Pokoknya cenah ulah lain cek bu guru saprakacak tulisan. Teu da urang apa tulisanna alus jadi moal ngaruh. Buah edan. Si Iyat ulin jeung pejuh leutik. Hai. Yat. Hari mana gede-gede semua ulin jeung budak leutik. Atuh mana mah di ditu di tengah. Sama urang we tuh tengah-tengah maisieun geus mending di dieu cepar udah. Mau jeung budak leutik. Urang mau makan jeung mana teu heula. Bukan jeung mana teh. Jeung we mana heula urang mah. Urang mah mau makan mah. Engke. Si aduh sedapan mah.